Kalau dong bae, ieu teh aneh. Kita loba butuh ya. Cek. Ay, arek ka mana? Biasa mau butuh. Bawa ke butuh. Kadia tuh ulin. Kadia ulin. Hujan-hujan kieu lain cicing di mah. Oh, ngomong boga duit tuh. Jangan duit wae jang naon eta mah wagas di wayah kieu. Sugan deui jeung lain. Geus kadi ka jero heula cek. Aya dia. Sekolah. Heeh, sekolah. Lu kecak atuh. Nuka tuhu rek nu kaca so. Bawa kasna bisa. Ayo ka dia ka jero gerak. Ieu aya cai-cai wae mah ieu. Alhamdulillah. Heeh. Ieu di mananya? Sok didinya we heula. Tah cai ceuk. Wah, cai. Alhamdulillah. Mereka mana ceuk teh? Kieu ieu teh heueuh. Kabeneran mah dan keliwat ieu sugan aya rezekina di dieu. Loba bubutuh maklum. Aya nu geus teu aneh. Biasa Bang Emo. Oh, ceuk mah tuh dasok tara beunang di bejaan ku kami teh. Cek kami ge tong sok punya pinjeun Bang Pastarari. Wah sok punya pinjeun teuing Bang Emo. Ayeuna mah geus loba contona. Kamari ge nu baru nu diri, anu arengesan, rumah tangga, sing era ceuk teh. Oh, eta mah sakadar contoh. Urang mah nurutan yang ka contoh. Ulah anu bisa terjadi gitu. Jadi maksud ceuk teh mah mawagas teh rek naon? Ieu mah kieu ye susuganan. Heeh. Ieu teh mun dijual payu 150. Heeh. Harus suganan mah gade we tah. 300. 300. Dijual 150. Payu itu 150. Digadekeun 300. Hari ceuk kumaha hari dijual 150 we digadekeun 300. Centin ngarti mah ye. Maksud Ieu centin. Da ieu mah ngagade. Beda deui jeung ngajual, ngagade mah bakal ditebus deui ku urang ge. Lain teh hayang ceuk urang ge tuh, piduiteun mah loba. Naon eta? Onangan ieu teh tuh geus 2, geus di kamar encan aya keneh. Alhamdulillah urang mah hitung-hitung sodaqoh ieu mah nya. Euy onangan teh urang teh. Urang jadi sodaqoh kan boga hajat teh coba tuh. Mohon doa restu gampang nu kieu mah. Kumaha gampang kumaha mun teu boga duit mah moaleukeun ceuk. Lamun aya nu kawinan ya. Urang teh ngadoa we deket panganten teh kieu ye. Ngadoa. Nah, bet ngadoa Apa di teh mohon doa restu. Tanggeus ngadoa tamat. Dahar balik. Geus kitu. Kaget. Ditun ka mana dieuna doa restu nya ceuk. Lamun ngabengkong kitu deui urang ngadoa deket kanyut kitu tah. Ngadoa geus ngadoa. Tamat doa, dahar balik. Gampang. Kaget. Ulah jadi pikiran coba itu mah sedekah. Teu boga duit urang teh. Teu bisa nyapokon urang ngaranna sedekah. Sugan ku seuri urang teh hareupeun kanyut. Hehe, seuri dahar sedekah keneh seuri ge. Tapi era beureun beungeut ceuk ngadoa jeung seuri mah ari ceuk. Ampun, Sugan. Ai teh goblok era bisa kitu. Era. Pira aku urang ayeuna aya koropak nya di masjid misalnya teh. Sata cek batu teh sedekah ge seuri. Pira aku jual koropak kun praguran buah. Seurian. Bata boga duit urang seseurian. Karena tinggal urang kira aku teh hidang pira aku DKM nguduakeun seuri barokat tina koropak. Ah, ieu ceuk kumaha tuh. Yang geus ku kami rek dibayar atuh moal digade. mending gade da urang ge boga piduitan di imah aya. Itu teh piduitin teh. Naon? Aya lah pokona barang geus ditawar 700. Ngacan cocok anak hayang urang. Nah, hayang sabaraha tuh sebenarnya? Nya ai urang mah hayang 1,5 juta eta teh. Karek ditawar 700 itu barang teh aya lah jangan nebus ieu mah gampang. Cek di gadekeun wae. Gadekeun wae mah. Ari di gade mah kami teh nya eta meureun duitna hayang lepas ceuk. Sugan urang teu boga duit ieu mah. Sugan ngiem duit urang mah heung ke dianakan lah. Urang teu bisa nganakan sugan ku salaki urang ke dianakan mah. Ada urang mah awewe teu bisa nganakan. Ka mana tuh budak teu dibawa? Budak nya teu digadekeun sawae. Geus digadekeun di wae. Diinjemkeun dah ka. Ceuk geus moal bisa boga barang pisan. Alhamdulillah harita mah keur ngaluarkeun budak mah harita. Heeh. Bae urang lamun disesar mah kitu tah. Pasti kana kenur. Bang teu ngalayang Pajelit. untung we
Udah disesar itu. Yang geus atuh ceu ku kami dibayarnya ayeuna nya. Moal digade tapi Kumanya. geus rek dibayar we amun erek gitu ge euceul daripada diudak-udak beng emok wae. Kumanya ya salaki mah nyarekan itu. Moal bejakeun begitu lah we mah. Engke gampang urus-urus nama. Ada orang boga salaki lah kudu bebeja cek salaki gitu. Ieu. Mah tuh kieu teh. Ka kami ge kudu bebeja meureun ka salaki di ieu teh, manya digade cenah meureun beuli we sakalian cenah meureun. Dari salaki kami mah kudu main beuli wae segala rupa ge ceu. Heuh salaki urang teh aya nama ieu memang nya usaha padaek nanti ke SD aing geus teu karang lagu. Heuh. Kunaha atuh Lain artis meureun. jadi moal atuh ngalagu mah ceu. Ampun. Bisa lagu we. Jangan kami nyokotoran duit sakedeungnya. Lah. Si Yoyo sok aya-aya wae, ampun. Keur mah kami loba kami mah gas teh. Dan heuh kumaha karunya lincayang nulungan ka dulur teh. Bayar heula atawa kumaha kitu ye teh. Bingung usaha gas mah aya di dia ge tuh. Barahiji lah. Kumaha kewe bodoh teuing aya duit pembayaran hutang kamari ti si Sumi. Rek dibikeun we daikeun jeung hanteu masa bodoh aya sugan mahi sakieu mah. Sok aya wae atuh kom hirup teh sok aya wae hirup teh. Jadi jelema balangsak mah mingeus we tong sok loba kahayang atuh. Urang malin balangsak ku kitu ieu mah geus bakat we. Heeh sugana. Bakat ku butuh. Kita lain bakat balangsak. Ya kom dengekeun. Kami mah boga duit sakieu. Sakieu kieuna. Ieu ge pamayaran hutang ti si Sumi. Kami mah rek kumaha engke we ka salaki ge rek ngomong mah. Ieu mah rek ditarima heuh beureun gas ku kami dicekelan. Cekelan eta mah nepi ka isukan bae cekelan mah Heeh, cekelan hungkul meureun tah ieu wayahna meureun ieu rek nepi ka iraha meureun. Pokok mayar mah ngadang jiga yang kumaha engke we aya milikna. Heeh. Kumaha salaki urang mah geus heula geus usaha gitu. Heeh. Tah ieu mah aya duit sakieu kom. Euceul mah lain teh hayang namahan ngandogana sakieu. Ieu mah sakieu teh meureun ti dieu Ti Berarti dia mah aya kene eueuh deui kom beak. Puase Kami mah ieu sok ngeunina ge dina susu-susuna. Eueuh dina emem mah. Geus eueuh deui kom. Sakitu kituna ayana. ampun nuhun Ai eta biwir kunaon kom? hidung Heeh. ieu teh nya biasa artis si ayam berkumis ya Ampun kumis tipis keroknya jual atuh kumis kom eueuh teuing mah. aku meren ieu nu kita awewe kade teh berkumis Oh, berbulu bernyawa berlubang Heeh. ngeunah literasina gitu ieu nuhun duit ya Heeh. sing barokah ai urang mah da aten teh mah heueuh kamana alhamdulillah membawa berkah gitu tah Berkah wae membawa berkah harieu duit sing berkah Heeh. mudah-mudahan ieu sing centin ya sing di hampura dosana Amin, amin. Eta nu dipikahoyong teh ke euceul teh. Ieu euceul mah da duit loba kom. mah betul eueuh Kalau butuh eueuh hutang rawi sarua jeung teu sarua eta pisan kom kan heuh nya eta ieu tengah hutang asa teu hirup. ieu teh bisa Teu hirup. lingkungan naon jadi nu ieu mah aya barodasan di jero teh ya ai si ieu mah tang barodas kieu suganya ai hulu mah tepat mikir jadi babari biji luis heuda ieu di dieu mending jarang bodas ya tempat hiburan beda ieu mah tah loba hiburan tah kudu ieu mah tah loba hiburan jadi teu daekeun bodas kitu ampun aing sih kokoma eta bejakeun ka salaki ulah ngabohong bejakeun we ka ceuntin digadekeun kitu heeh ulasna ulah sok ngabohong gitu ulah sok ngabohong bejang tak terus terang cara urang da ngabohong teh tara bener urang mah tara bener aing ngabohong mah kabeh ge urang kana susukeun gitu deh intinya kena susunya dari kami mah susuna aya eta nu katuhu berarti kan kencak heeh heeh so amesip gitu kan
bisi rek dahar heula kom aya sangu mah. Haneut Heeh. anyar ngakeum reuh. Heeh anjar keneh ngakeum. Wah ieu cai ya. Heeh sok minum heula. Cai baseuh dia. Heeh. Urang teh hayang meuli nu kieu di imah da. Nah, kom. Heuh barudak ayeuna mah kudinya nya di karanyotan caina we unggul sangkana mah yung lung astagfirullah. Emang lagi bener kom nya tadi kami mana kudu nu kos kieu wae cai teh. Kami mah mun dina gelas we nya teh sok poho gelas teh sok dipiceun kom. Meni bangga pada aqua teh nyawa ciatah ieu teh hayang samarua nama tina seeng lah. Una ngagodog urang asap paraeh lah. Heeh. Ayeuna kok mereka mana atuh ayeuna? Ya sasia teh mah badai mantog-mantog. Atuh moal ka mana-mana mah isukan pangnyapukeun dihareup kom. Meni balala tuh kami. Eta membaca wajeng wayar ku tanaga. Henteu maksudna ke ku kami dikulikeun kom dietungkeun kitu. Isi eta mah duit hayang dibayar ku tanaga sawarehnya Lain. salaki urang teh ka dieu nya urang ge daek panco bayar-bayar ku panco gitu sarua jeung hiji tanaga gitu tah. Ulah eta mah ngan kami itu mending geus balalai, kami geus teu kuat ieu tanaga saruhan. Aya nu sumbujan ye. Heeh. Awe mah heeh kamari ka anu weureuh supa sapu di mah. Supa sapu wae nya. Jadi lain suung sanga weureuh supa sapu teh barala gitu tadi luar. Ampun jika koma aing meuni ampun tingan adi eta teh rek dibayarkeun ka Bang Emok sabaraha duit teh. Pokona ieu marekna diceganna aya sawareh deui da. Urusan 2 kali gitu. Heeh. Aya hutang teh disangka tahun atuh kom. Lah nya biasa we da barang hakan. Heeh, ai salaki teu usaha mah nya ripuh Sudah Bang Emok berarti centin mah sila gitu da abang mah Emok lagi nya. Apa? Gitu kan. Kok mah ampun. Yang geus kom bisi moal ka mana-mana gitu. Eceuk moal nita sasaha meureun isukan sasapu teh hareup. Tadi ngawadan ngawadan gitu. Lain ada di imah. So. Dar sangu, kadi deui ngawadang sangu. Heeh. Mun batur mah makan siang, makan pagi kejo-kejo kare aneh lah. Sarua. Sarua keneh kom kan beda ngaran. Heeh. Segala utang. Bisi hayang samping ya nu eceuk anyar keneh menang ti Arab. Sugan aya cau boga teh jang vitamin teh. Eueuh deui eta lah. Cau naon sugan anu staro pan mengandung naon? Ngandung vitamin. Vitamin naon? Ah, waduh nya eta. Vitamin aya cek vitamin naon? Teuing cuma teu ngarti. Ah, Cau mengandung vitamin C. Di Sunda mah lain mengandung manehnya. Jadi lain. cau reuneuh vitamin C. Vitamin C gitu. Jadi Sunda mah ieu nya. Aduh, ampun. Tomat, reuneuh vitamin C. Jadi mengandung teh di Sunda mah berarti pabelit. Ampun ceah. Ayeuna mah atuh kieu we nya geus burit da eceuk can mani di kumaha atuh rek cicing di dieu heuh eceuk rek mani heula meureun. Oh, can mani. Heeh. Upainan hideung atuh hayang we can mani mah. Can mani mah ayam teh hideung nya. Heuh eceuk ke menit Bisa pakai ubar ai can mani mah. naon ubana Hayang can mani. heeh. Naon teh halus. Nya geus atuh komnya daek sasapu meureun isukan kokom ka dieu. Teu daek wae meureun yang geus kumaha eceuk rek ditanggu lain. Aya motor gitu, aya balik gitu. Terus balik ke sini nggak berusaha lagi datang lu can ngejo-ngejo acan di imah teh. Lain kira balik kita Karena dikit. au beasna gitu tacan Belikeun heula eta saware, bayarkeun saware kitu we kom. Nutup-nutup heula beli ayeuna. lobang gitu tah. Heeh. Ulah nganyukan wae di warung batur karunya bangkrut ke geuning. Nya pindah kan itu bangkrut teh pindah gitu. Ulah eta teh kom nya eta jadi omongkeun batur sumut batur. Bener teh. Heeh dinya. Heeh. Atuh mah lah. Heeh. Mah bisa rek dicokot meureun aya duitna ku eceuk dibikeun. Sahawan teh eta budak sukan ka dieu Heeh. bisi ece mau tinggal tuturkeun panjang kumaha Heeh. kan hari. Nemu wakang ke we bayar heula hutang. Mending mun maot di urang kudu bager tadi urang nempon maot. Di mandian teh cicing we. Terus soleh teh bager maot teh mah. Heeh. Ampun tinggal kom aing can mani meuni harareudang kieu kom ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sok kom nya. Si kokom ampun aing ngahirup teh. Diomongeun we nyeur kom hirup sia mah da hirup di udag-udag ku Bang Emok. Bang Aremok lupa. Ah.
Buat senang bikin kaki. Sugan teh hanap ya imah astagfirullah. Hai, no masih gara itu loh.